wa yuharrimu alaihimul khaba'is Kangjeng Nabi teu ngaharamkeun kana anu jala lember kayaning bangke jeung sabangsana anu jala lember diharamkeun anu bakal ngabahayakeun ka diri sorangan ngabahayakeun ka batur eta teh haram jol bae kuari afyun jol bae madat jol bae kuari matu kitu ganja langsung kan coba ganja set ganja so sengat surga bidadari kakarak tilu kenyotan doang geus seserian. Nah, berarti ieu ganja haram. Haram tak ganja. Daunna, kembangna haram. Ganja. Coba kuari tembakau Garut. Biasa-biasa bae budak. Oh, haneut doang euy. Waduh, kaung rasa samsu. Ya teu naon. Sok bako Madura, bako NTB, bako Garut, bako Palembang. Eueuh nu ngamabokeun. Berarti kan henteu mabok bako mah. Nu mentak ayeuna muih deuk ngaharamkeun rokok. Atuh tinggalin dak. Atuh tinggalin. Ayo jieun hukum lawan ku sia fawaidul makiyah. Umentak ulah sok terbawa arus aji heula. Lamun teh mah eta ganja haram jelas. Sedot usia. Sakali sedotan, dua kali sedotan. Geus weng ngaju muka calana bae nya weng. Rokok usia. Dia moal mabok rokok paling tunduh. Aya anu tunduh ku ngarokok cager. Aya anu cager ku ngarokok gering. Artina sing ade kiai mah ulah sok aju ngaharam-haramkeun barang nu lain haram. Sebab naon? Al hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adam. Mata wujidatil ilat wujidal man. Wa matan tafat intafat. Naon elatna? Oh, elatna teh natni ai elatna seni teh bacin. Ieu teh elatna teh bisa tah henteu. Sok. Oh, udag-udagan, mantekan, munazorohan. Ulah sok wani-wani ngaharamkeun. Cenah ieu aya dina kitab tasawuf. Lain deui kitab tasawuf jeung fikih. Dek hukuman haram fikih apa ngeuk hukuman make ahli tasawuf. Ayo. Ai ahli tasawuf mah hiji doang nya nama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ieu teh nyaritakeun tentang konfirmasi doa Kangjeng Nabi Musa alaihis salam. Kangjeng Nabi Musa ngaduakeun tentang kaumna ai jleg teh ka Kangjeng Nabi. Lalakona masana nu sakitu jauhna ti zaman Kangjeng Nabi Musa datang ka zaman Kangjeng Nabi urang. Ahli vulkanologi nyatet siksa gaul ti zaman Kangjeng Nabi Musa tepikeun ka ayeuna 4000 tahun. Menurut penelitian kedua adalah 3000 tahun. Menurut penelitian ketilu 2500 tahun. Ditilik tina tanda-tanda kayu peti Kangjeng Nabi Musa
ditilik tina batu, diteliti tina paduan ukiran. Kos kitulah batur di bidang ahlina meneliti, nu mantak di urang kateliti. Wali sanga pada tahun sabaraha ayana, Cirebon tahun sabaraha ayana kanyahoan. Ketika orang Yahudi jeung Nasrani tidak adakan wali songo. Kapan itu? Itu hanya cerita fiktif. Aslinya tidak ada. Numandak kunyana dek dimombardir makom-makom teh melalui Wahabi. Bid'ah haram. Jangan suka ziarah, bid'ah haram. Eta teh instruksi Yahudi jeung Nasrani. Hilangkan. Jangan supaya itu makom itu ada, hancurkan. Bid'ah. Urang ke bakal kalengitan obor. Urang mah teu nyaho jejeroanana. Tapi setelah dipertahankan ku NU, alhamdulillah. Begitu manehanana tahun ieu pisan ngabohongkeun ka para wali-wali sangat, tidak ada. Periksa, ayo periksa ke Cirebon, periksa ke Demak, periksa ke Ampel, teliti batu-batuna, teliti ukiranana, teliti keramik Cirebon. Ayo, si anu sakola, si anu nyaho, si anu ngabohong. Goblok sia. Ayo, kami tepan sekolah di Amerika nuturkeun sia, taliti ku sia. Mata karita Cirebon dek dieuweukeun ge kabeh maksudna mah dek dieuweukeun. Sebab ayana wali-wali Allah urang zararah, urang mengingat, urang nuturkeun, ieu bakal kuat bae agama. Matak Muhammadiyah, Persib. Eta teh gobok wari PKS dan lain sebagainya. Terus baik. Hendak begitu diulahkeun. Muhammadiyah kenceng bid'ah. Gus Dur mah pinter. Diajak sabes Amin Rais. Ilu Megawati, Amin Rais sabes. Mau kemana Gus? Kita ke makom, lihat-lihat aja. Itu nggak boleh zarah, bukan zarah, cuma lihat-lihat aja. Saya yang zarah, situ cuma lihat aja, udah nggak apa-apa. Pinter Gus Dur mah. Itu pan wartawan matanya, pinter. Trek, foto geus bae. Gus Dur beserta Amin Rais dan Megawati ziarah bersama ke Cirebon. Wah. Eta politik nu kos kitu ngaranna. Ieu mah ahli politik teu gerak atuh lain politik. Terus gitu marah pan Amin Rais. Marah jangan nama saya, mah wartawan. Cek Gus Dur. Saya mah kan cuma ngajak, saya yang ziarah. Situ mah lihat aja enggak usah ziarah. Udah main-main ngopi enggak apa-apa dah. Beres ya, nek marah ka satunya na, tiga nyana bae hok lah. Eta ngaranna eleh politik nu geus gitu. Beres kan. Tuh, teliti. Kanyawan. Cirebon pada tahun berapa? Tah di keramikna kanyawan, di batu nisan bakal kanyawan. Di kayu jati bakal kanyawan. Eta tahun sabaraha. Masya Allah kari. Tuh, nya. Nah ieu menurut penelitian Kangjeng Nabi Musa di zaman Kangjeng Nabi Musa datang ka ayeuna tilu penelitian pertama 4.000 tahun. Wallahu alam, urusan kadijana penting mah urang mau percaya. Pernah aya Kangjeng Nabi Musa alaihi salam, aya Kangjeng Nabi Harun alaihi salam. Kumaha coba madukeunana ieu ti zaman Kangjeng Nabi Musa datang ka Kangjeng Nabi urang. Horenganan ieu teh kagedean jeung kagagahan doa Kangjeng Nabi Musa. Kangjeng Nabi Musa teh ngadoa ka Gusti, waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Inna hudna ilaik. Tah
doa Kangjeng Nabi Musa Gusti tetepkeun abdi Gusti fi hadhihi dunya di dunya teh hayang dibere hasanah wa fil akhirati ruang hasanah kene innahu duna ilaika bisadaya tobat ka Gusti mun cek ngomong simpul orang nama di dunia hayang bagus di akhirat hayang bagus di dunia hayang jembar di akhirat hayang jembar Gusti bere kami kabehan di dunia hasanah di akhirat hasanah sarua jeung doa Kangjeng Nabi urang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab ulah sok loba-loba ngadoa eta bae ji ieu mah ngadoa ngariung ka hizib-hizibna asor di bawah hijib ripai di bawah ambo budak hijib sazili di bawah wabeh di bawah masyarakat geus kieu deui pajar neuk geus turun deui naik deui turun deui tub-tubna mah lain amin teh ku baledeg teh kiai angel tah ngariung masa jeung abah bae ngeunaheun jasa moal kebal jeung abah mah geus tereh balik ila hadratul al-fatihah Fatihah tilok dibaca kabeh Abdul Qadir Fatihah ahli kubur khususan Fatihah beres 10 tilu alak ti hiji nasti beres amin 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 Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah alhamdulillah lah kumaha udah balik bae nya geus beres jadi nu nuturkeun ngeunaheun jasa hampang kaburu ka dieu ka ditu hideuk ngariung teh kaburu saya teh nu mimpina ki dimiati milu aing kunaon kaburu nya mah sakedeung coba ngariung sa anu mimpina kiai anu mal aya kepentingan aing ya tuh ngariung bae mah tilok kaburu tak ulah datang ka kos kitu hese eta kos kitu teh masyaallah leh cek kiai teh taman dasar teh bikin babacaan lain kitu penting nu bodoh mah jeung nu bodoh mah ieu mah hadiah datang ka embah-embah di bawah Mbah Gunung Karang ilaruhi Mbah Gunung Santri wa ilaruhi Mbah Gunung wow ka mbah-mbah lah mun sorangan di kamar los si Mbah Eyang bawa ku sia kabeh ai babarengan atuh teu kudu geus doana ge ieu bae teh Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar beres geus tereh lain salah bener teu bisa bahasa Arabna bahasa urang bae Gusti muga di dunia dibere nyi hasanah di akhirat dibere nyi hasanah sallallahu alaihi wasallam anggeus geus lah ya Allah hese ge sok tamuk teh di jero-jero lain wasana bahaya ulah jadi ukur kurang jadi tempat mana itu tempat mana itu tempat mana ieu bangunna jelema teu barareukieun geus pendek-pendek bae udah ekeun geus alhamdulillah ulah datang ka timbul enggak saya enggak ngeriung lagi lah kenapa kemarin juga dokter saya yang kenapa silanya lama tak ulah datang ka kos kitu tah jore kadengena aduh enggak impas emang kenapa atuh berkatnya cuman pisang doang 2 ke dokter mas saya habis berapa duit ya Allah ya Rabbi nah iya doakan jeung Nabi Musa kumaha Gusti Allah qala azabi usibu bihi man asya wa rahmati wasi'at kulla syai urusan siksa mah eta mah urusan aing dek dikakenakeun ka hamba-hamba aing nu dikersakeun ku aing sia mah ulah kudu nyaho Musa saha nu ku aing dek disiksa kumaha aing saha nu dek dirahmatan kumaha aing teh mah urusan aing ja aing mah pangeran cuman wa rahmati wasi'at kulla syai rahmat kaula ngamut surambah kana seluruh perkara sakumaha kamari ku Gusti Allah nyaritakeun wa rahmati wasi'at kulla syai teh datang ka iblis bunga hasanah aing ge bakal kakenaan ku rahmat sebab bahasana ge wasi'at kulla syai ai syai mah termasuk aing di jerona cak iblis beuh
aing sakumaha geus dijangjikeun bakal ka neraka teh bungah kacidaan nu luar biasa lantaran Gusti Allah nyaritakeun wa rahmati wasi'at kullasyai. Iblis datang ka seserian tapi disusul deui ku Gusti Allah fasaktubuha lilladzina yattaquna wa yutuna zakah walladzina hum biayatina yu'minun. Hak paten Gusti Allah nu bakal kakeunaan ku rahmat kaula dunya akhirat fasaktubuha kaula netep karena rahmat kaula terutama di akhirat hiji lilladzina yattaqun ka jelema nu takwa. Iblis ceurik deui. 2 yutuna zakat anu daek ngaluarkeun zakat nu sugih teu ngazakat kucing. 3 walladzina hum biayatina yu'minun jeung jelema-jelema dungimankeun ka ayat-ayat kaula. 3 janji Allah. Allah ngucapkeun wa rahmati wasi'at kullasyai di jerona ayat 3. Hiji alladzina yattaqun. 2 wa yutuna zakat. Nomor ka 3 yu'minuna bi ayatina dungimankeun ka ayat. 3 mantak Kangjeng Nabi Musa teh teu eureun terus ka umatna ngadakwahkeun nu 3. Para kaum Bani Israil kaum Yahudi kade ulah ninggalkeun anu 3. Hiji nu bakal kabere rahmat Allah surga lilladzina yattaqun kade cek Kangjeng Nabi Musa sing takwa ka Allah tuturkeun aturan-aturan Allah sing sieun ka Allah cak Allah haram-haram cak Allah wajib-wajib cak Allah makruh-makruh cak Allah mubah-mubah kade cak Kangjeng Nabi Musa ulah kaluar ti aturan Allah lamun maneh nartepan kana aturan Allah bakal kakenaan wa rahmati wasi'at kullasyai. Nomor kedua cek Kangjeng Nabi Musa wahai kaum Bani Israil sing daek ngaluarkeun zakat anu geus diatur ku Gusti Allah aya zakat tijarah zakat mal jeung berbagai zakat lamun hayang kakenaan ku rahmati wasi'at kullasyai kaluarkeun zakat. Nomor katilu walladzina hum biayatina yu'minun jeung jelema-jelema anu arariman ka ayat-ayat aing cak Allah. Nah bahasa iman ka ayat aing teh mencakup kana kitab Taurat. Bahasa ngimankeun ka ayat aing nu agung teh mencakup kana Injil. Bahasa ngimankeun ka ayat aing teh mencakup kana kitab Al-Qur'anul Karim. Nu mantap ku Gusti Allah dilanjutkeun alladzina yattabi'una ar-rasulal nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit taurati wal injil. Nyaeta jelema-jelema anu iman baheula di zaman Kangjeng Nabi Musa ka Kangjeng Nabi Musa berikut ka ayat-ayat kitab Taurat. Oge ka jelema-jelema anu iman ka Kangjeng Nabi Isa berikut ka ayat-ayat Injil. Termasuk jelema-jelema anu nuturkeun ka Kangjeng Rasulullah anu diangkat jadi nabi anu bangsa ummi nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kangjeng Nabi Musa sakali ngadoa berebet datang ka kiamat. Kos kitu doa para nabi. Lamun ngadoa tengah peuting teh lain jang sorangan. Ya Allah ya Rabbi salametkeun keluarga abdi, ya Allah salametkeun tetangga abdi, ya Allah salametkeun bangsa Indonesia. Ya Allah salametkeun mukminin mukminat. Nu mantak
doa khutbah teh wajib dijadikan rukun. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Eta teh kumaha basa dunia doa eta. Mun urang khutbah teu make eta teu sah. Abeh ka sumarambah kabeh teu mikiran sorangan. Urang malain ya Allah ya Rabbi dagang abdi Gusti supaya dimajukeun. Keun bae tetangga abdi mah mungsrutkeun Gusti. Coba. Ngadoa si kos kitu. Ya goniu ya goniu ya goniu ya goniu Gusti abdi dagang karung ti leuleutik Gusti. Sugihkeun abdi keun bae lawan-lawan abdi mah ku galedegkeun habak. Pamustungan tambah doa. Masyaallah. Ulah tetangga kos kitu gak doa. Kabeh kadanan ku kieu mah ya Allah ya Rabbi abdi mah geus teu kudu dideuleu-deuleu ku Gusti urusan dagang mah tah malah geus abdi mah geus boga kayakinan ka Gusti. Tapi tetangga abdi karunya tuh majukeun Gusti tetangga abdi dulur abdi majukeun geus keun bae abdi mah urusanna tah malah urusan Gusti ka abdi mah. Abdi mah ikhlas ridho mun dulur abdi tetangga abdi mararaju Gusti. Kiamat ngadoa Gusti. Can orang ngadenge urang ngadoa kitu. Urang mah ngadoa muriang ngadoa cager kijang urang bae. Ya Allah cagerkeun abdi Gusti, cagerkeun abdi Gusti adapun tatangga mah kajeun garering ge. Apanya ngadoa si kos kitu? Tah kangjeng Nabi Musa mah ngadoa seluruh nabi sakali gadoa berebet terus datang ka di zaman Kangjeng Nabi Musa, di zaman datang ke zaman Kangjeng Nabi Isa, datang ke zaman Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Jadi horenganan rahmat. Wa rahmati wasi'at kullasyai. Cak Gusti Allah tah ieu tah ngelopkeun eta horenganan nu iman ka ayat. Mantap. Lain zaman Kangjeng Nabi Musa be urang ge kudu percaya ka kitab Allah. Kitab Al-Quran, kitab Samawi, Injil, kitab Samawi, Taurat, kitab Samawi, Zabur, kitab Samawi. Tetap aja akur. Di jero Zabur, Taurat, Injil, eta teh nauhidkeun ka Allah, Al-Quran atuh sarua. Di jero kitab Taurat, Zabur, Injil, Zabur, Taurat, Injil teh di jero na teh ieu teh dakwah atuh sarua bae dina Al-Quran. Akur pada kitab Samawi. Mangerankeun ka Allah. Sarua. Lantas kemudian kuari dina Injil Tritunggal berarti ia penyalahgunaan ayat. Kemudian dina kitab Taurat kita ka Allah nyana lain ka Allah. Nabi ka Kangjeng Nabi Musa endahan ka Uzair. Ieu adalah penyelewengan ayat sarua deuleu. Doa Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Masyaallah. Tah nu mantak rahmat mantak inna arsalnaka syahida wa mubasysyira wa nadhira. Kangjeng Nabi nyaksian ka ditu. Sebab Kangjeng Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mentek begitu Kangjeng Nabi urang lahir ke alam dunia teh lain bae manusia anu bungah. Lauk-lauk di laut teh bararunga sarari sing jalepret kitu keneh manuk bararunga pohara kitu keneh hewan-hewan di leuweung di gunung kabeh bararunga tangkal kayu bararunga kabehan ku lahirna Kangjeng Nabi geus puguh manusia mah bumi langit bararunga lantaran Kangjeng Nabi teh rahmatan lil alam. Ieu inna rahmati wasi'at kulla syai. Masyaallah. Kangjeng Nabi asup gede. Iman ka Kangjeng Nabi Musa berikut ayat-ayat dayana Taurat. Iman ka Kangjeng Nabi Isa di zaman Kangjeng Nabi Isa berikut ka ayat-ayat Injil. Iman ka Kangjeng Nabi Muhammad berikut ayat-ayat dayana Al-Qur'an. Bakal kakenaan ku rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yakni fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Mana Kangjeng Nabi teh nu diangkat dari rasul anu bangsa ummi allazi yajidunahu
anu bakal mararangihan kaum kakang yang Nabi makruban tertulis indahum di aranjeunaya nepit Taurat wal Injil tidak kitab Taurat jeung kitab Injil teh aya ngaran Kangjeng Nabi Muhammad aya sifatan-sifatan Kangjeng Nabi Muhammad mantak begitu Kangjeng Nabi lahir ke alam dunia kemudian gede diangkatlah jadi rasul Kangjeng Nabi teh kapanggih jeung malaikat Jibril di Gua Hira Kangjeng Nabi turun ka Siti Khadijah bari ngageter zamiluni Siti Khadijah teh surti ieu teh lain sambarangan nu kieu mah biasana kapanggih jeung malaikat langsung ku malaiku Siti Khadijah teh dituruban diselimutan ya ayyuhal muzammil qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir Muhammad hudang Kangjeng Nabi ieu lain sambarangan ditanya ku Siti Khadijah aya naon tuan cak Kangjeng Nabi papanggihan kumaha manggihna beuh lain lalaga aya hamba Gusti anu langit katutup cek Siti Khadijah nu kieu mah biasana jelema nu diangkat jadi nabi jadi rasul dina kitab Taurat aya paham Siti Khadijah yu urang ka mamang teh apaleun tanda-tanda rasul tanda-tanda nabi yu urang ka imam mamang bebeja dibuka kitab Tauratna aya lamun mah datang ke kula panjang umur haju berjuang sabada hijrah kula bakal dihareup cek Siti Khadijah ai kitu bakal hijrah ai kitu bakal perang Masya Allah jadikeun abdi sebagai bagian daripada muhajirin cek Siti Khadijah jeung bagian peperangan abdi hayang geus dinyatakeun dina kitab Taurat tanda-tanda Kangjeng Nabi teh mimiti rambutna pangambungna cepilna damisna angkeutna sia mah nyaho teh bahasa naon eta manyaho sia mah hese geus satu bahasa urang bae buukna ceulina irungna bibirna asana jorek asa teu sopan teh pan sia mah disopanan teu ngarti naon angkeut naon damis naon pangambung puyang cenah ngol ka kiai sakalina disogolkeun asana urang teu ngeunaheun ka Kangjeng Nabi pan aya kieu bahasa teh ai kasepuh mah kulem pun rama teh nuju kulem kan ngeunah sopan ngaranna ari si Udin anak keur molor asta ai ka anak ulah kulem putra teh nuju kulem sopan amat lain di Sunda mah ai anak keur naon tuh keur dahar ai rama pun rama nuju tuang kan sopan Masya Allah ajengan anu pupus ajengan pupus ai jawara teh anu main koprok modar ai nu tukang leuleumpangan teh paeh urang mah lain woi baru kiai anu paeh dak teh asana seneb kana hate teh ku bahasa bae ge beda bahasa ge masyaallah nu mantak urang teh aya murikak bulu lamun aya awewe bahasana ngeunaheun ka urang coba ge urang dikareupan ku pemajikan aa haju langsung bae duit neng tah duit deng aa bade ka mana aduh asana aing asa njot-njotan geunaheun kan diaakeun gitu eta mobil kanggo neng bagus masyaallah kakarak ge aya 3 aa geus bebeakan kabeh masyaallah coba emang aing sia di ka mana gitu ka salaki ngomong ieu bangonan deuk make calana deui sia di ka mana gitu puyang tatadina urang endek ke jadi henteu teu bahasa teh aa ngeunah kana hate mantak jelema ka Karawang haju bebeakan ge aa na doang nu teu kuat ka dieu heula sakeun deung aa Fudoli aduh dang kunci Fortuner dibikeun ieu neng ya Karim teh kos kitu da doang teu kuat ge bahasa nanaon ge teu meuli bahasa mah tuh be masyaallah orang mah sogol dia geus madang can kasalaki dia geus madang
atuh pangnyokot jotong sebagai cokor bae ieu budak dijadikeun nu katujuh ku aing sia masyaallah bahasa nah ieu alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil dina kitab Taurat nami Kangjeng Nabi parantos aya sifatan Kangjeng Nabi parantos aya nu mantap ketika jelema maca kitab Taurat anu asli maca kitab Injil bardampas anu asli jol Kangjeng Nabi teh moal disahasa ieu pasti sesuai jeung nu aya dina kitab Taurat sesuai jeung anu aya dina kitab Injil ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad dengan berbagai ngaran Kangjeng Nabi nu kamari geus dicaritakeun di ahli surga mah Kangjeng Nabi teh Abdul Karim, ahli neraka mangaran Kangjeng Nabi teh Abdul Jabbar, ahli aras mangaran Kangjeng Nabi teh Abdul Majid. Di kalangan malaikat mangaran Kangjeng Nabi teh Abdul Hamid, di kalangan para nabi mangaran Kangjeng Nabi teh Abdul Wahhab, di para syayatin ngaran Kangjeng Nabi Abdul Qahir. Para jin Kangjeng Nabi ngaran Abdul Rahim, di gunung-gunung mangaran Kangjeng Nabi teh Abdul Khaliq. Di daratan mangaran Kangjeng Nabi teh Abdul Qadir, di lautan mangaran Kangjeng Nabi Abdul Muhaimin, di kalangan kegeremetan mangaran Kangjeng Nabi teh Abdul Giyat, di satu kesit mangaran Kangjeng Nabi teh Abdul Razak, di kitab Taurat di Injil pop jeung sejen-sejen deui kitulah ngaran Kangjeng Nabi. Di Zabur ngaran Kangjeng Nabi Faruq wa indallah munggu Allah dina Al-Qur'an dijelaskan Toha Muhammad Yasin kitulah ngaran Kangjeng aya geus nuturkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad bakal kakenaan rahmat cek Kangjeng Nabi Musa nu Kangjeng Nabi Muhammad teh geus tertera dina Taurat jeung Injil sifatan-sifatan jeung ngaranna di antara gerak Kangjeng Nabi Muhammad teh ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim jumlahna sifatan Kangjeng Nabi nu tertera dina Taurat jeung Injil teh 9 nomor kahiji ar-rasul yattabi'una ar-rasul nomor kadua an-nabi nomor katilu al-ummi hartina ummi anak cek Kangjeng Nabi kaula teh bangsa ummiyah ummi hartina ummi tara nulis tara maca ummi sebabun Kangjeng Nabi nulis besi bajarkeun bahwa ieu Quran teh buatan Kangjeng mun Kangjeng Nabi maca besi Quran teh majarkeun ieu teh bacaan Kangjeng Nabi nu mantak teh Kangjeng Nabi anna ummatun ummiyatun la inna ummatun ummiyatun la naksubu wa la nahsibu sanyana kaula teh bangsa sanyana kaula teh umat bangsa ummi anu la naksubu wa la nahsibu tara nulis tara ngitung tara maca ummi tilu nomor kaopat ya'muruhum bil ma'ruf nu selalu merintahkeun kana ma'ruf Kangjeng teu eureun-eureun Kangjeng Nabi mah terus bae amar ma'ruf ka jelema teh eureun-eureun nitahan hade bae kade aranjeun teh kudu salat kade aranjeun kudu puasa kade aranjeun teh kudu ngazakat kade aranjeun teh kudu haji ya'muruhum bil ma'ruf nomor kalimana wayanhahum anil munkar Kangjeng Nabi teh selalu ngalarang tina kamunkaran kade ulah mabok kade ulah maling kade ulah zina
kade ulah ngabohong ulah hasud dan selanjutnya ialah tugas Kangjeng Nabi amr ma'ruf nahi ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar genep wa yuhillu lahumut thayyibat Kangjeng Nabi teh anu ngahalalkeun kana barang-barang anu bagus menurut perwatakan. Jadi berarti ditilik tina perwatakan urang Arab lantaran Kangjeng Nabi lahir di Arab maka urusan halal jeung haram nurutkeun sakumaha perwatakan urang Arab. Kullu mas tatbasahul Arab bahwa halal. Kullu mastabbatahul Arab. Setiap perkara anu dianggap bagus ku urang Arab. Sebab Kangjeng Nabi lahir di Arab. Secara umumna perwatakan. Lamun anu dianggap bagus cek watak urang Arab. Urang Arab mana kerukut lain. Sebenarnya ka kerukut doang. Urang Arab anu perwatakanana murni angsongkeun ka urang Arab. Lamun cek urang Arab bagus mencek urang Arab teu bagus haram. Matak diangsong-angsongkeun di zaman Kangjeng Nabi ka Kangjeng Nabi geus arang geus kabeh ge diangsongkeun ka Kangjeng Nabi lah dieuna nyieun ijma ulama makanan terus diangsong-angsongkeun. Lamun bagus cek urang Arab berbagai penelitian watak teh ieu halal mentak ieu asup kada la darara wala dirara ayat ieu ayat wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith pokona ieu timbullah asbah wan nazair la darara wala dirara hasil daripada yuhillu lahumut thayyibat thayyibat eta adalah perwatakan nu bagus cek urang Arab. Nah dijieun qaidah setiap perkara nu bagus cek perwatakan Arab maka halal hukumna. Angsongkeun kuari korma, angsongkeun kacang, angsongkeun cau, angsongkeun jambu, angsongkeun kalapa, abeh diangsong-angsongkeun mun cara diangsong-angsongkeun mah urang Arab beukieun kabeh. Eta halal. Angsongkeun orai. Apa ini? Tah, orai haram. Lantaran watak urang Arab embungeun. Jol bae. Aya lindung. Naon lindung? Belut. Belut cak urang Arab. Wah, ini mah serupa dengan ular. Ini serupa tapi ieu mah kan hewan cai. Sedangkan setiap nu hirup di cai halal. Tapi cek nyana rupana kos orai. Aing embung perwatakan aing ka orai. Orai mah haram. Tah nu mantak patarik-tarik. Deuleu bahwa ieu teh binatang-binatang cai halal. Deuleu sarupa jeung oraina. Ngolosot-ngolosotna aing embung haram. Nu mantak dinya patarik-tarik. Cek urang Arab nu ieu halal lantaran binatang cai. Cek nu ieu haram lantaran sarupa jeung orai. Maka dibuatlah ijma ulama. Panjang tak orang nyaritakeun tentang belut ge. Nu matak aya bae kitabna Kitabul Balut fi Bayanil Belut. Siapa pajar bohong bae aing aya. Sesuatu teu ngaji jing. Matak ngaji cak jing. Jungjang jing cisoka eta. Ieu keur carita pada lunas ararang geus aing santri mah jeung kieu geus cara sakadar ieu mah. Bahwa ialah sumberna huluna aya la dororo wala diroro cara nyokotna Gus Jararago jeung malalahir Imam Syafi'i nyokot tek Imam Hanafi kieu timbul la dororo wala diroro Imam Suyuti tina ayat sawarehna jeung ayat-ayat nu lain wa yuharrimu alaihimul khaba'ith
Kangjeng Nabi teu ngaharamkeun kana anu jala lember kayaning bangke jeung sabangsana anu jala lember diharamkeun anu bakal ngabahayakeun ka diri sorangan ngabahayakeun ka batur eta teh haram. Jol bae kuari afyun, jol bae madat, jol bae kuari matu kitu ganja. Langsung kan. Coba ganja. Set ganja. Sengat. Surga. Bidadari. Kakarak tilu kenyotan doang. Geus seserian. Nah, berarti ieu ganja haram. Haram tak ganja. Daunna, kembangna haram. Ganja. Coba kuari tembakau Garut. Biasa bae budak. Oh, haneut doang euy. Waduh, kaum rasa samsu. Ya teu naon. Sok bako Madura, bako NTB, bako Garut, bako Palembang. Eueuh nu ngamabokeun. Berarti kan henteu mabok bako mah. Nu mentak ayeuna muih deuk ngaharamkeun rokok. Atuh tinggaleun dak. Atuh tinggaleun. Ayo jieun hukum lawan ku sia fawaidul makiyah. Mendak udah sok terbawa arus aja heula. Lamun teh mah eta ganja haram jelas. Sedot usia. Sakali sedotan, dua kali sedotan. Geus weng. Aju muka calana bae nya weng. Rokok usia. Moal mabok rokok paling tunduh. Aya anu tunduh ku ngarokok cager. Aya anu cager ku ngarokok gering. Artina sing ade kiai mah ulah sok aju ngaharam-haramkeun barang nu lain haram. Sebab naon? Al hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adam. Mata wujidatil ilat wujidal man. Wa matan tafat intafat. Naon elatna? Oh, elatna teh natni ai elatna seni teh bacin. Ieu teh elatna ti bisa tah henteu. Sok. Oh, udag-udagan, mantekan, munazorohan, ulah sok wani-wani ngaharamkeun. Cenah ieu aya dina kitab tasawuf, lain deui kitab tasawuf jeung fikih. Dek hukuman haram fikih apa ngeuk hukuman make ahli tasawuf? Ayo. Ai ahli tasawuf mah hiji doang nya nama min husni islamil mar'i. Nah, eta bae. Tarku malayani. Tidak sawarena bagus. Husni islamil mari. Islamna seseorang ninggalkeun perkara anu henteu berpaedah. Atuh lain rokok bae. Kancing jas ge di dieu paedahan haram goblok. Kancing jas di naon manfaat eta sia. Aya rokok diharamkeun aya sia make jas aya kancingan. Can tasawuf sia. Tos kitu mah. Aya sia ngaharamkeun ngarokok aya make jas di tukangna make dibelah eta malayani tutup usia. Hayo sia. Tarku malayani. Hayo terus. Lamun urang cukup dahar ku 3 huap ka 4 haram. Sebab geus teu berpaedah. Nanaonan atuh. Eta tasawuf nu kitu ngaranna. Mantap kudu boga guru dek tasawuf mah. Ieu mah diceramahkeun saudara-saudara bahwa kitu rokok itu adalah haram. Kamakola didalilan kunyana. Dalil mending mun bener. Didanyakeun bae urang isi budak bisa ngaji teh kiai pan kolot. Coba. Ai praktek at-tanbak haramun. Tanbak teh tembakau. Lamun al-afyun beda, al-hasyas beda. Mantak tasawur heula tuh. Naon tanbak, naon afyun, naon hasyas, naon hasyis.
atuh kudu hiji-hiji di tasawur ulah waka dihukuman. Bo iman di jelema-jelema udang-udangnya gede ngaharamkeun rokok make pikir wah enggeus bakal ditinggalkeun umat kajian hukum ge nu ninggalkeunna lain umat sa Gusti Allah ulah diajian kos kitu mah teu bisa ngaji nang sa nang Allah sebab naon sembarangan ji atuh hukum nu makruh-makruhkeun bae. Adapun urusan anak kaditu macam-macam teh lain deui aslina haram-haram aslina makruh-makruh. Urang teu bae di deuleu bae di kitab-kitab jaroko mah tambak teh ya geus ditasawur ku ulama eta teh teu ngamabokeun ngan sakaran nganatnukeun geus jatuh hukum kana makruh ku ari diharamkeun rempag sia kajeun hukum rempag sia kajeun hukum deh parangsana ulah sok kababawa heulanan urang bae tukang ngaji kababawa ku pamarentah teh ulah nyanai diharamkan korupsi embung nyanai diharamkan sogok menyogok embung urang dibawa kita ngaharamkan rokok heula dak dah dasar bae cenah kiai mah beuki atuh aing mah nya beuki nya nyaho hukum je atuh naon deui atuh abe dibere aing rokok ku gudang garam habek sakalian ieu tuh sia mah hayang dibere bae meureun lain kitu ulah sambarangan ngahukuman ulah sambarangan tetep bae pertahankeun urang teu bisa nasaur jeung yen hukum mantak naon neuleuan di Fawaidul Makkiyah aya di kitab-kitab tasawuf aya asal bisa bae urang di kitab-kitab fikih nu lain aya oh ieu haram so teh min babi tasawuf atuh jang pribadi ieu mah haram di bidang ieu kieu elatna oh lain deui ieu mah teu sumarambah oh ieu mah haram oh ieu mah makruh fikih karak meneran tah jadi itu menang sambarangan urang lamun teu bisa maning nuturkeun kitabna bae nu bisa patokan urang patulwin Faidul Makkiyah dan lain sebagainya teu kudu nyeun hukum-hukum sorangan tungtungna ku ari nu ngaharam-haramkeun rokok ditaringgalkeun santri jeung umat nang saha nang Allah ku sabab naon teu bisa hukuman sia cak Allah sembarangan hukuman bae geus bae baralik jelema geus kudu kumaha itu ulah menta hampura ka kiai nu ngahalalkeun ngamubahkeun ulah ka Allah ya Allah ya Rabbi abdi pernah ilu-ilueun jeung mu'i padahal mah dibere duitna saeutik abdi teh aju abdi ka babawa hampura Gusti hampura nu mantak abdi menta hampura haju ditinggalkeun ku mu'i abdi nu mere duit ti mun aya mah abdi ge terus cak Allah tolol beureun si Allah ya tobat dan hese kasalahan hukum matak naon tobat cara ulama-ulama baheula hukuman ciger aya nu datang eta salah meureun hukum bener tah teliti heula oh hampura atuh salah mantak naon sih dia lain nu kiai hukuman nu Allah tah ngeunaheun kan masyaallah mantak NU seserian we barang aya nu ngaharam-haramkeun eta kakarek unsur khusus encan unsur muatan politikna naon sih muatan politikna kan aya teu sembarangan kan mui aya di Singapura haram ngarokok polusi tah mah aturan negara di urang deuk make aturan negara moal bisa sebab naon dokter ka batur bisa jasa dokter wah ini paru-paru ya ini larangannya jangan merokok ya udah jangan merokok jarak ke kantor saya tinggal rokok dokter pasien kadinya dok tadi katanya jangan merokok kok dokter merokok nggak apa-apa sedikit mah kalau banyak jangan udah situ juga ngerokok dah mati mah bukan urusan rokok urusan Allah ya iya itu deh jadi dokter si kos itu di Indonesia dia tuh di Indonesia dokter Rianto almarhum dokter Wiranto kan akrab jasa jeung abah mun ka dieu nya mere obat blok tah ieu obat ini dok ini kalau kebanyakan dikasih tetangga boleh udah nggak apa-apa kalau ini udah kasihkan aja lah seknyana babari dokter Wiranto mah jadi urang keur ka ditu ngarokok banyak na ku kada ditanya dok kok ngerokok nggak ada penyakit nggak apa-apa seknyana yang ada penyakit nggak boleh ngerokok udah kita sama-sama ngerokok jarum deh nya ngarokokna atuh jeung kula di dinya di kantor ngarokok bae nya nama tuh jadi nya nama kantor kedokteran ge bau rokok Wirianto geus macem-macem bae Masya Allah nah cerita hukumna sakadar mah buya cidahu ngarokok penting aing ngaji
jam 2 ngarokok capek ngarokok digulung ngarokok giliran orang ngarokok ulang ngarokok sia nyana ngarokok urang teu meunang apa aing mah capek sih henteu katanya tadi pareman nyana urang mah teu meunang urang teu meunang nu ngadengekeun nyana ngarokok apa ya eta nah sebabna atuh aing mah aya elat nu mantang ngarokok aing mah harasim jeung capek aing sia ngadengekeun doang mah ngarokok adekeun rokona tuh henteu teh mah leuwihna kadekeun mah nah eta ngarokok biasa kiai prawira ngarokok maksudna naon ukuran kadinya jago ngaji ajengan imam guru kula Garut neuk ngadu naon nyana Juman bisa Syamsiah bisa geus puguh kitab-kitab bangsa Alfiah Samarqandi mah nyana mah aya teh muridna cengkodir teh benda kerep eta gaji khusus di nyana jago ngajina mantak begitu aya anu ngaharamkeun speaker seuri bae nyana ngaharamkeun speaker make naon cenah ngaharamkeun make alat naon maksudna make parabot piki apa parabot tasawuf salila make piki atuh deuk naon nyana mah atuh deuk mana kitabna nu ngaharamkeun speaker mana hadis mana turunkeun cek cenah hayu urang mantekan urang ukudul jubanan urang jamu jawamean jago jasa eta kan jago jasa ngajina ngarokok nyana atuh ai sia teu bisa ngaji teu ngarokok maksudna ngaharamkeun gitu itu ngarokok masalah je kene-kene hajau teu beuki ngarokok atuh ulah urusan haram teu beuki ngaranna lain deui haji cenah nanya ka kiai kiai ngarokok teu aing mah nu mantak ngarokok abeh dibere rokok kan lumayan ngajualan rokok bae ge oh sia ajuna mah aing hayang ongko dibere henteu taya keur carita hukum masyaallah samarangan tanda kula samarangan taliti heula tarigi tuh at-tambak haramun kukula kadenge be ya atuh urang Garut pan marlak naon tembakau dikedu melak tembakau terus NTB melak tembakau eta teh tembakau Indonesia teh diakui luar biasa aset tembakau Indonesia teh termasuk aset nomor kebarang bodena luar biasa anu asup ka negara teh sabaraha persen aset gede anu mantak haji diharamkeun aya unsur naon ye aya urusan polusi atuh teh mah undang-undang negara pek bae bisa macara Singapura mun ngarokok urang di tengah-tengah kota 3 juta namun di pinggir kota 2 juta namun di sisi hotel 1 juta lamun di jero kamar 500.000 aya aturan-aturan anak lamun endek aya khusus tempat ngarokok taman los urang keur kieu bae ge ditungguan bae ngarokok ditungguan ku jelema make hejo-hejo isi endek naon nungguan kuntungnya Pak saya ditugaskan oleh negara untuk ngambil kuntung oh jadi nyana tugas urang keur ngarokok bae ditungguan ku nyana tah piceun bae ku urang cokot ku nyana heula ngarokok ya, ada kita tadi mentas ya ke aing. Ya Allah ya, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Mun ditotor cara nyokot hukum panjang. Ieu mangan sakitu bae. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَوْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ jeung deui Kangjeng Nabi teh anu nyingkir-nyingkirkeun kana beban-beban manusia kana tanggungan-tanggungan manusia jeung kapayahan-kapayahan anu jadikeun belenggu terhadap manusia contohna model baheula di zaman Kangjeng Nabi Musa mamun tobat teh kudu bunuh diri jelema boga kasalahan tobat ka Allah kudu maehan maneh ketika bajuna kena najis lain kudu diseseh tapi kudu digunting uruk najisna kan berat mentak dirobah di zaman Kangjeng Nabi mau ya anhum misrahum wal aghlal
lamun tobat cukup ku istighfar bae aya aturan-aturan tobat tina naon ieu teh apakah mabok apakah zina apakah maling jeung apakah tina urusan-urusan nu lain aya aturan-aturanna waqat jeung teu kudu digunting tah cek Kangjeng Nabi Musa terus rahmat Allah nembus ka umat Kangjeng Nabi Isa nembus ka umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu mantap alladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu maka ari jelema-jelema anu arari iman ka nabi haju manehanana ngamulyakeun ngamumule ngahormat nulungan naon anu diperjuangkeun ku Kangjeng Nabi wattaba'un nur alladzi unzila ma'ah jeung nuturkeun kana Al-Qur'anul Karim sebagai penerang cahaya nu diturunkeun bareng ka Kangjeng Nabi melalui malaikat Jibril alaihissalam ulaika humul muflihun tah etalah jelema nu iman ka Kangjeng Nabi anu ngamumule ngamulyakeun ka Kangjeng Nabi nulungan berjuang terus sakumaha aturan Kangjeng Nabi nuturkeun kana Al-Qur'anul Karim ulaika humul muflihun etalah jelema-jelema nu bahagia nu kebahagia teh naon anu kakenaan ku rahmat Allah anu tadi wa rahmati wasi'at kulla syai bahagia mentak urang sisa hirup urang kuari dibere sehat ku Gusti Allah urang tempokeun geura mata batin urang ka kebahagiaan akhirat lamun nempokeun kebahagiaan dunia doang sakedeung boga mobil ditumpakan isuk pageto paeh mobil ditinggalkeun boga imah nu mewah ku urang dicicingan panas jeung hujan teka panasan teka hujanan sabara tahu isuk pageto ditinggalkeun boga perusahaan urang boga kauntungan sabaraha miliar atau triliun isuk pageto ditinggalkeun sawah ditinggalkeun pamajikan nu bahenol hiji dua tilu opat ditinggalkeun engke ketika urang menghadap Allah sorangan anu bakal ditanya tentang kendaraan imah sawah perusahaan keluarga siap henteu urang mentak tempokeun batin urang ka ditu ka alam akhirat bakal kumaha aing ketika ditanya tentang kendaraan nanti mana ka mana digunakeunana hayuh sia kitu keneh imah kitu keneh sawah perusahaan sakedeuk dalam dunia ulah kokomoan kena-kena kerja di DPR jadi bupati jadi gubernur jadi pejabat itu keneh jadi pengusaha orang kokomoan hotel mana bae dibeli bikang mana bae awe mana bae kumanehana ditumpakan sakedeung deui sia bakar ngalengkah cara nu kamari Haji Ahmad teh magrib ngobrol kene Isa masih berjamaah kene magrib berjamaah kene jam 7 maot da kumaha mending lamun urang geus boga bebekalan ditanya sholat rapi, puasa rapi, zakat rapi, puasa rapi dan lain sebagainya ketika ditanya kan mantep tapi lamun loba sangkutan-sangkutan orang duh ditanya ku Gusti Allah nah iyalah alladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nur alladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun jelema nu iman urang alhamdulillah iman wa azzaruhu ngamulyakeun urang ka Kangjeng Nabi alhamdulillah sakieu mah urang ciri ngamulyakeun anak wayah muludan mawa aqua hiji dibawa deui ku urang sedang sakitu ge wayah rajaban gitu kene diayu-ayu ge batur mareng geus marawa cai marawa naon urang mah cat mawa aqua hiji diteuneun di hareupeun urang dibuka didoaan balik dibawa deui ku urang pohara eta jelema pas gitu tapi sakitu ge deureus ku hadir lagi geus alhamdulillahirabbil alamin aya tanda lah nah iman ngamulyakeun nulungan di antara nulungan anak ieu urang keur ngaji kan nulungan Kangjeng Nabi ngaranna ieu urang nulungan Kangjeng Nabi ngaranna ieu urang ngaji teh keur nulungan ngaluhurkeun agama Allah melalui ngaji di Suriah mah ngaluhurkeun agama Allah melalui perang nyawa taruhana di Baghdad kamari nulungan agama Allah perang nyawa taruhana
Di Indonesia mah urang kuari nulungan agama Allah melalui pengajian doa. Lamun aya nu muludan, aya kiai, urang datang, eta teh urang keur nulungan agama Allah. Namun urang teh datang, urang teh keur nyepelekeun agama Allah. Lain kitu cenah kiai. Kunaon tuh? Nu mantak teh datang kiaina Kiai Golkar. Oh, lain deui itu masalahna teh. Lain deui teh, bener sia atuh teh mah bener sia. Sebab nganana ge cenah kiai lain deuk ngaluhurkeun agama, ngaluhurkeun kantong. Oh, ai kitu onam. Contohan ku sia cara kiai saha? Eta? Kemana meureun teh mah? Tah nu di luar teh nyahoeun. Itu pada teh urusan pribadi. Oh, lain kiai kos kitu onam tah. Aya alasan-alasan tertentu, hei gae. Nah, jadi lain teh cinta ka Kangjeng, tapi kulana lah nyaholah. Oh, lain deui teh urusanana. Ja umat mah ketika diajak ikhlas, bener-bener ngagungkeun agama Allah, jawara ge siap bae. Malah jawara nu ti heula. Lamun aya diajak perang, gas, kiai mah pandari bae. Kula ti heula. Kula mah poe ge masalah geus, cak jawara. Kiai mah ulah ka mana kiai mah kula bae geus, paeh ge masalah geus kula mah. Tanggung kula mah paeh ge. Emang saya berani amat buat aja jasa utang gue lagas lah. Aduh, sudah teh murni teh jawara. Masya Allah. Dan mantak ngagungkeun agama Allah mah kudu pamurni-murni wauhkeun heula ka Allah, wauhkeun heula ka Kangjeng Nabi. Amun geus murni ngeunaheun, geus ulah waka mikiran batur ngagungkeun agama Allah urang bae ti heula. He geulanan cara akidah urang nyahokeun ka Allah zatna, nganyahokeun ka Allah teh asmana, nganyahokeun Allah sifatna. Nyahokeun heula ka Allah carana. Ayo urang ngaji tauhid heula ti mimiti urang ngaji Tijan, ngaji Sanusi, ngaji Umul Barohin. Kabelah dituna urang boga guru engke khusus anu nganyahokeun rasa. Urang teh kapan ieu teh can boga rasa kakara carita doang. Tauhid urang mah caritana tauhid omong. Allah aya naon dalilna aya dalem lanana. Bener. Nu ngarizkian salah. Mengariskan orang Allah gimana ayatna? Ayatna teh dina Al-Qur'an wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ih pinter oge sia. Hebat sia, bener oge. Gas, bagus. Balik ka imah. Sageron dagang pai. Pan cenah naon nu kumalandang di alam dunia Allah nu ngarizkeun pan sia dagang we itu kudu syariat teu bersyariat bat teu bisa tah ketika nyana maca ayat wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha kemudian nyana dagang eta teh tauhidna masih gicel keneh salah henteu ngan nyana bersyariat satungtung bersyariat eta teh bisa dibeli kiai mun bersyariat keneh bisa dibeli. Muana bae geus kiai muana bae. Moal sanajan udang-udangna gede bersyariat keneh bisa dibeli. Moal kuat kajen kumaha ge. Saudara sekalian, jangan sembarangan. Pemerintah kita itu enggak beres, nakal. Dengan demikian hati-hati. Kita cari kelurusan, kejujuran. Oh, hebat amat di ceramahna. Waalaikumsalam. Pak Kiai yang kemarin ceramah ya. Saya tertarik ya. Bapak siapa? Saya utusan Pak Bupati. Oh ya, mana Pak? Ini ada bingkisan dari Pak Bupati. Berapa tuh? Ada 20 juta. Nah, makasih dah. Salamin sama Bupati ya. Iya. Ceramah deh, saudara-saudara sekalian. Kita harus hati-hati. Negara kita kan negara demokrasi. Dengan demikian, ini negara bukan negara Islam. Maka kita unjuk terima kasih kepada pemerintah yang telah melaksanakan aturan-aturan di negara. Kita doakan sajalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Karena sudah, Assalamualaikum, Isa, abi ususan ti Bupati, bade naon, iya bingkisan, seberapa, 30 juta. Turun, salam. Dulur, ulah hentenya, milih teh maningan ka Bupati nu aya bae. Dek bener, dek henteu maning pilih bae dah. Ulah hese-hese lah. Ya, kiai bersyariat mah kos kitu takol habak. Tuh sia mah judulna deuleu ka kenca bae, ulah wakal lah. Biasa bae sih. Jadi oyag-oyagan syariat mah kajentingnya na pinter ngajina. Cenah Jamul Jawame geus jago jasa ulah kakarak Jamul Jawame. Jamul Jawame 2 kalegleg kunyana. Syariat mah kitu bae. Kitu bae sebab lawan encan aya Allahan di jero hatena bersyariat. Cara tadi ayat baca wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha.
tapi nyana dagang, tapi nyana tani, tapi nyana di pemerintah, tapi nyana di pemerintahna lain nek digawe tapi hayang duitna eta nu kos kitu ngaranna bersyariat. Tapi ketika jelema geus berhakikat lain deui moal bisa dioyag-oyag kejeun ku kumaha isin ka Allah, sieun ka Allah, dibunuh sekalipun loba nu diseret. Imam Syafi'i di penjara, Imam Maliki di penjara, Imam Hambali di penjara, mempertahankan hukum isin ka Allah. Imam Bukhari diseret isin ka Allah keun bae paling paeh di dunia mah, tapi aing di akhirat dipuji ku Gusti Allah dibere sorga. Tapi kiai syariat mah hayang senang di dunia, di akhirat tadi perhitungkeun. Nu mantak lamun eueuh kiai hakikat di dunia umumna khususna di Indonesia silakan mantak masih kene aya ahli hakikat alhamdulillahirabbil alamin. Tinggal nanya nu mana sih kiai eta mah rahasia teu bisa sanajan sia di bejaan engkena puyang ahmadnya sebab naon atuh ahli hakikat besar sarua babarengan jeung urang waya dahar-dahar wae nginum-nginum malah mah getolan sia kadaleuna ibadahna nya mah tuh geus datang ka hakikat pan indah jas tuh. Eta kan melalui toriko melalui cobaan-cobaan. Nukus kuku guru urang sok didongengkeun teh jelema bertoriko dek naikeun kan naikeun rasa. Lain wirid toriko mah. Wirid mah babari la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah 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 illallah. Barang beunta cauna gede illallah illallah. Lamun cauna letik illallah illallah. Tarekat kos gitu heran deh lain tarekat memindahkan rasa tina sieun jadi sieun tina teresep jadi resep tina teu kadeuleu Allah jadi kadeuleu. Nah guru tarekat ya abang dek naikeunana make cobaan murid ada sia geus dibere tarekat wari dek ditaikeun pan lain wiridnya nama cara naikeunna ya ge ha saurang-saurangna neangan kotok. Sanggeus neangan kotok bawa ka dieu, sanggeus dibawa ka dieu, terus aing diinstruksikeun hiji-hijina kudu dipencet ulah ka deuleu ku jelema. Nya, lamun ka deuleu aya nu deuleu berarti batal. Pencet ulah aya anu neuleu saurang-urang aja. Silakan. Udah angkat kabeh. Maruli kotok bebeja. Ieu sedang. Pencet. Pencet kabeh aya nu mencit di kolong. Luak liuk cenah sasa lulus asana aing aya nu mencit di kebon kirai lulus asana aing aya nu mencit di kolong jembatan lulus asana aing aya nu di kamar sorangan bae lulus kabeh macem-macem aya nu ti peuting mencit neuleu ajan gukungan kabeh di bawah ieu kiai ieu di mana mencitna abdi di kolong bale aya nu legeun teu aya tanda sia abdi di kebon kirai aya nu deuleu teu aya sia abdi di kolong jembatan teu aya nu nulis sama sakali sia abdi mah ti peuting mama eueuh nu neuleu abdi ge teu neuleu dia peuting geus dipencit sapencit-pencitna pajar hebatnya sabeureun tinggal nu saurang mau kotok hirup pan siapa tadi pencit cerekan ku mah henteu kunaon hese mencitna kunaon tuh hese cak mama ulah air udah leja hese bang hese di kamar Allah neuleu di kolong jembatan Allah neuleu ti peuting Allah neuleu lah kula mama hirup bae tah cak mama tina 10 murid anu lulus hiji sia anu tadi pencit tuh boga rasa jana asa dideuleukeun bae ku Allah tah mindahkeun rasa nu hese. Urang salat pada ungkugan bae maka bage akur bae. Allahu Akbar akur. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah akur. Tapi perasaan kan beda. Nu ieu nginget-nginget karung bae. Nu ieu hayang ganti mobil. Anu ieu mah hayang bobogohan. Nu ieu hayang nyandung. Masyaallah macam-macam tuh perasaan. Tah eta mindahkeun perasaan. Inna taqwari ka Allah bae hiji. Anu la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Henteu samar ka Gusti Allah mah. La yakhfa alaihi syai'un fil ardi di bumi, di langit. Apa anu teu kadeuleu ku Gusti Allah?
malaya apa aya teu kanyahoan ku Gusti Allah malaya apa aya teu kadenge ku Gusti Allah malaya bok pokona mah eueuh da ka eueuh teu kanyahoan eueuh teu kadenge gerak urang gerak Allah deuleu urang deuleu Allah cep ulah pajar nang urang tapi nang Allah atuh kanyahoan ku Allah denge ulah pajar nang urang nang Allah atuh kanyahoan ku Allah anu kadenge Allah nyawa naon ka deuleu Allah nyawa naon urang lengkah Allah nyawa ja eta teh lengkah urang lengkah Allah tah dek mindahkeun ka dinya hese jasa kumaha cenah carana kiai babari je piceunan resep dunia mulai merengket resep ka dunia piceun dua resep ka makhluk piceunan sugan patula patali jeung pejabat jeung nu gagah jeung nu sugih piceun hiji bae Allah kitilu nafsu cenah nomor kaopat setan biceun tah lamun geus bisa biceun nu opat urang sorangan infirad ka Gusti Allah beurang jeung peuting bakal akur sehat jeung gering bakal akur urang teh kajen di lomba jelema jeung sorangan bakal akur hiji bae Allah tah mun geus aya kiai nu kos kitu moal robah moal nu tati saudara dia dibere be saudara saya dibere deh dulur lah moal pelaya tetep bae urusan dibere ngan teu dah urusan hei bae eta mah urusan tebak gerak Allah hei ngan terus ka Allah ce cek bupati pan dibere pan terus bae ya atuh bukan saha nu mere atuh sia-sia mere bere deui aing Gusti atuh aing mah tetep kieu jalurna Al-Qur'anul Karim gubernur kajen gubernur bupati wilayah gubernur presiden segala ini mah jalur Al-Qur'an moal kebal hirup kalengkah ke alam barzah tanggung jawab di hareupeun Allah tah lamun urang geus boga pemimpin nu kos kitu nyana ngajak perang daek we daek ieu mah hoi dulur perang saruti heula sia aya di dinya keula kos kiai borangan. Kos kiai borangan lewat ka kuburan. Jadi dia. Ayo mama di tengah. Emang kunang gitu, ulah loba omong. Awas ya di kuburan ulah lompatnya. Emang kunang mama aing keur nguji sia padahal menyana sieun. Ka murid mah bisa aing nguji sia. Coba datang ka mana sia, dicekelan bae ku mama. Tuh sia. Barang datang ka kuburan, lompat kabeh. Mama ge lompat, tolong. Lain muji nyana nu borangan tak urang embung boga mama kos kitu embung Nailah doa Kangjeng Nabi Musa anu disusul ku rahmat Gusti Allah wa rahmati wasiat kulli syai ternyata horenganan lain sazaman Kangjeng Nabi Musa nuluy ka zaman Kangjeng Nabi Isa nuluy ka zaman Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam numandak terus urang tuturkeun falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa taba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun wallahu a'lam.